Nyantai heula Dede suganya. Nyantai nangan anak buah butuh anak buah ya anak buah mah nu ngajaga kebon oge pusing dan manggih di dieu. Cok wakoder teh aya cenah saurang tapi endi can bijil-bijil ya. Buat atuh geus lila ya orang ngadagoan. Butuh jangan dorong motor sugan. Tolong. Iya, selamat yang. Oh iya. Terbalik gitu, Bah. Aslina. Asli. Lagi mama motor teh euy. Tanah awak. Henteu. Bakat kaki 7 mulut mah, tapi sana nyeklang nih kada banget kikianan. Cangkeng. Masya Allah. Untung wae urat nage tulang naon oge nya poho nya. Tulang kawat. Oh, tulang kawat urat besi cenah naon oge. Lah, jati diri Sunda mah kuat. Suka teh ahli mau motorna ieu teh. Nya kumaha tali dari pembodan kieu poek. Oh, paengan ge uwa ieu mah. Narok tok. Adik udah itu mulu anu. Sak dieu. Wah, ieu na ieu eta gedean. Oh, di jero. Tanah awak ieu karunya ka ieu. Saya urang kumaha ayeuna teh aki-aki 7 mulut jeung Abeng. Heeh. Jobeng. Asana teh tempatna teh. Naon jelemana aning ngetakeun bos. Karena Hade teh wa kikituanan wae pagawean teh keur ngimpleng. oh keur Salah. Da itu di dia tempatna teh Beng. Jeung saya teh arana teh kucelak lah geus. Wa. Kucluk. Teh daerah naon teh? Urang teh apal euy. Pokok urang teh apal dan asana teh di dia ya hawar-hawar bau-bau saha tadi arana teh. Kocan. Oh, komeng. 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 Lupan heula yang udah bisa. Oh, tenang wae. Ge naik. Lupan heula. Kita hirup. Ayo Beng. Wah. Eta kalah kasih sideun motorna ge. Aduh. Kocak-kocak. Bensin juga teh. Tong, banget empu. Ieu tempat naon? Ya, saat eueuh. Kumaha tuh yuk? Dorong dah. Gas. Yuk. Aing mah keder. Yuk, tuas. Dorong. Nya sok. Anca. Aduh. Boga motor teh beak bensin deuna teh. Sama ya teh. Tara motor anu didorong tapi ini nya jelema natenya. Kayak kemana? Hadi yuk. Nya. Aduh, terus lami. Wah, lami pisan ya. Aduh, kita busa bareng ha. Ya subuh meureun. Selamat subuh, bos. Selamat tuh, nage kalaka cicing wae. Bos, itu iya. Ya, di dia ngobrol. Bos bedak yuk. Nya nu iya. Wah, imah jigana teh leuwih-leuwih teh si Bos Kuclik. Iya nu rek gawe teh. Heeh. Kumaha ieu mah? Bos. Encupna jang ngasuh ieu mah, jang tukang ngasuh. Rek moal ngasuh nu kitu. Ngasuh mau. Wah, Da mah. ieu mah leuwih-leuwih teh si Bos senggor rasaan mah. Aran saaran. Cingula, entong sok makanan nyakon atuh. nya gorengna. Bedul. Nya gorengna nya jiga jomblo nya. Gomblo gandeng awe mengalayah pada kurang teh di pulungan. Keder gitu mah. Dek, sebutkan ngaran sing kuring. Sok ngaranna saha embe puguh ieu. Bisnis teh ieu teh luar negeri lain kaleng-kaleng nu kahiji nama cuy. Waduh. Yuk. Nakeun. Nah, Kucluk. aran tanaon kucluk atuh. Generasi bangsa teh rusak ku kucluk mah euy. Wah, geus ganti bae maneh aranna ku aing. Jadi ku koplak wae tuh. Bos itu mah geus kalaluar itu mah. Jadi geus koplok bae maneh mah lah. Wah, koplok mah. Koplok maneh mah lah. Tetep budak ngomong ngaji si kodir eta. Bisa jadi sama. Tah ngomong apa obeng? Muter. Bos, kira hiji dua juga yang geus nyetel. Nyetel kumaha nyetel da tip meureun. Sarua ruksakna juga nanti ieu mah. Ruksak. Nya Beng, anu kitu wah, HP Android jeung HP jadul ieu mah. Pas pisan ngajodokeun teh Beng. Teh pas nu ruksak jeung nu ajur jadi kitu tah. Pisan kelas HP jadul jeung Android lain.
bener kawas Aliando jeung Lapindo jeung Oh. ieu. Eta. Wah. Waduh. Yalah. Wow. Manehna mah ngeunah Aliando aing Lapindo. Sangat bodoh nu kitu teh. Sumpur Lapindo tak naon teh Lapindo teh bos teu ngarti naon Lapindo Nyaho Lapindo teh nu kitu meureun anu naon Lapindo nya. Bodoh di wae mama anu ngomong ala geus pokona mah dipecat mah geus kikituanan mah kakarek bae gawe geus kikituanan atuh cuy kumaha. kita 2 kali, lain sekali. Heeh. Geus ayeuna mah dewek ngeulu jeung urang ka ditu aya bisnis gede. Maon bisnis naon? Bisnis ngingu buyur. Bagus lah ternak buyur. Heeh. Hayu. wah cicing bae di jiga patung eta di dinya ieu buru di dieu mah Pinuh meureun di dinya ombe heula ka ditu bau. gandeng bos bau Bau kacida aing mah. pindah heula awas Ini malah mana bos senggol ya mah sudah sendalna ceplek itu mesin aing teh. Oh nya, dikasih rieun apa teh? Dul sendal kieu ge ekspor di luar negeri. Kieu ge ekspor di Cina. Mutu. Ya, ciri meledugna ka ciri tuh. Meledugna ka ciri ya. Yo aja Sangawaraskeun amun keur nyeri huntu tinggal plak we. Geus. Geus wage atuh erek ka anak buyur mah. Wage urusan di yang ditu. gede na bangkong, non jadi bangkong kos maneh. Wage Bos. tuh wage. Kemana? Oke kemana yuk? Nah, bahasa wage naon Teteh kalian lain. Dul ai wage teh nyaramu pisan dina teh nya. Wage teh anu dina jero gehu. Toge. Togenya. Oge lah. Oke. Heeh. Geus oge gua tempak. Tumpak naon? apa lah yuk menang naon yuk Kreasi ti Cina geus cenah lah loba nyatanya dina teh. kos banget na goreng Dul banget boga sia pos hamplas. dulu Aduh, kunci motorna po itu tuh. Memang bos blowo. Masa bodoh. nah kunci kuat pokok Yuk lalampahan bos anyar gelo. Kan dia anak buah geus eueuh deui ieu. Haruh sia karena delen gua tumpak di dieu. Kagila-gila teuing. Bodoh teh baku sorangan sia mah bagi-bagi ka batur bodoh teh ame teh baku sorangan. Buat healing sing ka jauh. Wah, sangat bodoh. Oke tumpak we. Oke. Geus nu tadi mah tong dianggap heureuy. Oh, kemana? Geus lah. Ka mana capek. wae, anu penting bahagia. Aduh, niangan tuh. Asa tumpak odong-odongnya. Ayo rek miang make naon ieu ki kanan. Ya, dorong tadi teh beak bensin. Siapa mah ngomong. Geus Kita dorong. lah. Main tumpak. Nom. Pan aya naon aya dewek teh jang ngadorong motor. Nom, loh. sana si batu yuk kumaha urusan ieu urang di motor kalah beak bensin dorong deh dorong utang ka lembur roleuweung jauh ka lemburan di kumaha ieu urang urusan ieu nya geus dorong ulah wa malah ngajak teh ka nu kari geus ninggalkeun si kucelak mah tadi bos komengna oke utulah urang teu oge pamit-pamitan cantik sopan age aduh jauh mun teu nya lumayan jauh dorong lagi sejoro age aduh nyambeng singkana Wah, ga be dorong singkana ga be Wah, dorong dorong ina itu Wah, dorong wah ieu teu ditekan meureun